bisa kos gitu eta gerobak pan aneh di deket di ngajelang ka ditu. Lain eta imah ieu akang di dieu kumaha. Anu rajit ka dieu. Atuh paling lagi tadi eta pan dicontohkeun dieu geuningan fotonya. Yang keur ulah kena di tengah imah, keur ngopi. Sombong amat. Bos. Adar aing keluar daripada katinggal. Atuh geus aya di luar sendarong ngeak gitu mah. Ngopi tah beak doang. Meuli atuh. Ngopi tah beak doang. Saya tak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Gimana ayo? Oh, pugu. Dager. Dager. Ngopi. Ngopi. Beak doang ngopi. Cai tah. Rokok naon di? Hah? Rokok naon? Biasa musibah Kang. Lah. Rokok mae tah. Ayo, Mak. Aya musibah biasa ka dieu angin. Musibah masalah naon ieu? Nyaho. Angin puntal naon di ngaran di puntal beliung apa naon dia teh? Angin nu buleud teh nih. Jika bola buleun nomor. Jika pudu. Bitung beliung. Bitung Puting. Puting beliung ini. Puting beliung sih bukan. Itu sih bener. Maksudnya kumaha ieu? Kumaha maksudna kan? Ieu teh urang teh keur berduka nang cicengiran. Maksudna teh angin naon? Disebut sama angin puting beliung. Puting beliung. Puting Puting beliung. puting Beliung. pokoknya nama naon be angin geus teu nyawa tamanya masalah angin mah tah nama kakarak Urang mah di dieu kan maksudna parah lah istilahna. Tapi bejakeun teh urang rek dagang tapi kate jadi isu. Gerobak ge rajik bareula diacak-acak. Aya lumur Kang, lumur. umur sah Urang Lumur ka dieu. jadi di mana ka umurna ieu. Lumur dieu Akang. tadi urang cacahan ka ieu kegenah-genah ngopi. Tapi teh nyamu sih babanya. Kegenah-genah ngopi sing salabet aspes ngacong. Lompat urang keluar. Tapi di mana mau beunang gitu. Rumah saha ieu? Keluarga Akang. Atuh paralun teh alhamdulillah tong di keluar kabeh gitu. Aman. Urang ge Kang gerak kersare. Kolot udah angkeun tah saya naon. Oh di dinya mah sare meureun. Oh kersare posisina. Urang Kang geus kaluar buru-buru numpuk angin beuneu. Mulan takal jengkol. Jengkol tau deh, bener ungkat. Eta imah di dinya jengkol can itu. Can pungas. Ka imah tuh. Alhamdulillah teh. Itu lebih parah berarti kabehannya.